Itu sekolahnya di mana? Di MI-nya. Iya. Yang di gedeannya. Supaya maju. Karena lamun musim hujan ripuh jalanan ka dieu. Cuma kan udah nggak bangunnya jadi mahal ongkos. Orang bayar sampai singkat 70 pasti dia. Tarima di dieu. Ayo guys. Bari lamun ti simpang ti Cireuneu mah kadi diangkut digotong gitu. Digotong. Kapan langsung mobil ka dia mau kerja posisi cuman. Nah, itu lumayan. Gampang ya. Sirikan kayu, Pak. Oh. Ayo jalan kan dia, Mak? Aya. Ayo ke belah dia nya. Jika dia kerinaan. Jeung naon, Ceng?
Ini tonjok naon. Oh, sok nyiran sepeda. Pan gede amat. Itu sekolahnya di mana? Di MI-nya. Iya. Iya, pipina. Eh 2000 sabaraha coba 2000. Hah? Kata sabaraha angka 2. 2 tambah 2. Oh, kau gak tahu. 2 tambah 2 4. Lewat gunung iya doangnya tadi itu. Lain jaka mari teh jalan ditu, jalan Utonggo. Parapatan berarti jalur nuka dieu meureunnya. Oh. Sama saya jalan buntu jadi dikacayikeun dikira kali nyakeun bah benar ari mah teh kacai kidinya. Oh, heeh. Lamun kacai mah urang bisa ngalah pasir teh kitu gampang jang jalan kitu nya. Benar ari mah teh dikentukeun. Perhitungan aya 40 kilo jadi 40 kilo. Jadinya nampingan kalinya baik itu namahan ini jalan dia anu air tadi. Bapak rek ka mana? Biasalah kalau. Oh, nyar jukut gitu jembe. Nah, ieu nan ngalah pira jang atuh. Hatep. Ada kieu nan split gitu. Split babarinya. Jadi langsung kana motor gitu. Motor jadi gampang kan? Jadi udah ngalah ibaratnya 450 teh jadi gampang. Gampang tinggal muatkeun. 50 poe. Jadi aku ke dia heula. Dari juga nama ieu teh hayang geura musimnya jalan ieu ya. Teh hayang geura pas gitu ya. Kalau ku masyarakat tinggal ngagedean jalanannya supaya bisa mobil. Maksudnya juga nama mun beko hayang ka dieu mah kidinya hayang arenahan sawah jadi sambil nahan sawah ada nek bantuan solar doang gitu ke masyarakat jadi yang digedeannya karena lamun musim hujan ripuh jalanan tadi cuma kan udah ngabangun ya jadi itu jadi mahal ongkos
bayar hingga 70 pasti. Parima di dia. Ayo guys. Berarti lamun ti simpang ti Cireundeum mah kadi diangkut digotong gitu. Digotong. Kapan langsung mobil ka dia mau kerja posisi tuh. Nah, itu lumayan. Irit ongkos gitunya. Jadi orang dia lamun ka bangun ripuna mawaan barang naon tina semen ya, tina asbes gitunya. Tina alat asbes gitu kecil. Heeh.